Mana aja brik? Tas di mana? Nah aja kali ya? Tas di imah yang asal jeung teh yang ulin ka sarang kemana jeung teh. Betnya ulin atuh ka dieu. Geus 2 tahun poho imah mah teh. Da aing paling genan nepi ka kieu. Ngedit urang mah di dieu. Ngedit naon tuh? Tapi dieu jang kana YouTube. Ngan aing teh sabarang mah kieu brig euy. Kumaha? Non urang nyen konten nu seperti kieu mah asa rada telat naikna teh trafficna teh euy. Aing teh hayang nyen konten teh anu sabulan 2 bulan 3 bulan naik trafficna cepet gitu maksud teh. Maksud teh ngajin video anu meledak. Kitu sakedeung waktuna meledak maksudnya gitu. Urang masih ngajin konten eta coba. Konten naon? Mancing. Nguseup. Maksudna? Iya nguseup mah. Iya. Hah? Kayaknya teh aya kan nu viral teh aku video. Dina YouTube itu video nanti. Oh, anu mau ke bobolek lakan. Gitu. Cupang kudu aya awewe enak saya masuk ka dewe. Aing boga kenalan kieu boga aing kenalan awewe mah. Aing percaya ka sia mah. Aing ingat. Kieu. Aing ingat boga budak awewe nama boga. Ngan manehna jebolan ieu pokona mah jebolan nu kitu Bulan janda. Lain. Aduh. Mana yang mau nempok guys pasti kaditau lah itu ti planet naon pokoknya gelis ya budak mah kan pasti si eta bisa gitu dibawa iyeuna gitu dibawa nan kayak gitu seperti itu pasti bisa nama kieu lamun maneh erek mah bener lamun erek maneh ayeuna siap-siap ku aing budak nek ditelepon siap orang maneh mah siap we balik heula urang ek nelpon budak awewe. Siap, benar. Sok mulang heula. Nya, engke ku urang maneh dikabari deui lamun geus budak awewena geus aya heuh. Nya, sok mulang we heula anu mah. Itu tang ajinanya. Siap. Iya tah. Heug. Telepon budak sugan we atuh. Sugan daekeun gitu maksudnya. Kakareka ingetan. Ya halo. Neng biasa ka dieu teh ayeuna. Biasa. Cuang ieu bikin konten. Moal? Ka mana gitu? Oh, jadi moal bisa. Oh iya tuh kan. Yuk. Assalamualaikum. Aduh, moal bisa bener. Lebih ka aing ayeuna mah kudu ngolah ieu ngalobisi ijah. Bener. Wah ngalobisi ijah we eta mah. Sugan we atuh daekeun si eta. Bener. Ang romantis ngomong oray. Tapi alus na budak. Tapi anggar letik-letiknya pokoknya tuh. Jadi ke mana? Biasalah aya bikin konten tuh, aya cek ngopi heula. Kemana tuh? Apa eta yang ulin biasa? Satunya orang ka tidur lah. Bece, jeung naon? Bujuk ya we. Ajakan atuh ngopi. Hah? Ajakan atuh ngopi. Sok adi lepet. Ngopi. Tanggal sabaraha gitu ini tanya. Tanggal berapa gitu. Cilik amat sih. Soalnya nama iya teh bagian gajian. Walaupun gajian anak
setahun sekali tetap perlu diingat-ingat isi di parurak. Pun bojo kemana di teh berkecai gitu. Tetap meskipun aya halangan-halangan kumaha gitu di pamajikan. Kan ngaran si Ijah teh ngangenin kok, tetep kok eta teh. Aduh, teuing kumaha nya Kamana nya ieu kudu kamana gajihan di tempat. Na media sosial rarame na YouTube ya nu rarame pisan mah. Golodog komedi Assalamualaikum. Pate. sadaya Pate. makhluk aneh Pate. Kaget ngomong tutak teh sate. Kaget badi ngomong. Apa ka jero? Video ah. Video. Mangga. Aya naon. Manggil RT, manggil RT. Itu Kang Pate. Kumaha? Aya naon kumaha? Di kieu Pate ya. Kan tadi teh si Jabrignya Sejabrik turun ka imah urang heeh. tapi kau make sendal Meronang. heeh Heeh. ngabejakeun ka urang teh ya aman ya sia dulu isya nu pomoal terus satu ke syuting Oh, berarti anu bata mancing mancing anu viral meureun ayeuna. heeh naon eta Mancing ambiar cenah kitu Ah, ieu. eta. Heeh, kumaha tah? si Jabrig teh cenah tuh cenah lamun sia teh foto di ditu cenah di mana teh di walungan cenah Oh, di Walungan. Heeh. Oh, heeh, siap. da si eta teh mawa awe geulis Ngan kieu si Sakil. Nyebutkeun kan eta teh mancing ambiar teh terlalu lebih nama seksi gitu. Seksi ngeburayot lah gitu. Jadi Kak Wing mah laporanana si Sarkil teh erek nyieun konten YouTube teh golodog komedi cenanya. Tapi kan anjing ambiar-ambiar gitu masihnya. dina godog komedi tapi videona mancing ambiar gitu. Oh, jadi golodog komedi nama golodog komedi. Iya, Tapi nama- mancing ambiar. Iya, konten nama. Oh, sugan teh jijik Gitu. kana ngaburayot. Lamun kana ngaburayot. Mah diizinan. Mau diizinan. Soalna nama kumaha manehna kan geus ngobrol lamun nyieun konten kitu teh cenah porno aksi, pornografi. Heeh. Tapi lamun manehna tepikeun ka erek itu berarti ngalanggar ku aing kudu di Di bang. heeh. Mah cai Aduh. ya iya si Lumayan. Roman. Iya, kan si Japri teh geus ngomong kitu teh. Heeh. Iya, cenah aya awewena cenah. Heeh. Udah herang-herang gitu cenah. Mana nih? Heeh. Lah nu Pikiran urang mah nya. Teh kawas iguana nih, kawas bayawa gitulah. Itu kok. Aduh. mah gaya. Tapi Asa orang mah tetep mau diizinan. Soalnya nama naon. Jadi ke aya laporan naon-naon itu ieu ka RT. Heeh. Jadi intina nama anu ngaranna teh naon? Porno aksi, pornografi, goreng lah termasukna gitu. Tapi lamun nili mah asap ningali ya. Mah, Asap. mana cai? Iya, kewek song popotona lamun pate Punten. Ya, Cina. Nuhun, iya. Nuhun. Mangga, cai. Mun bojo, Oh. kitu henteu. Iya, nu potona. Oh gitu. Tapi mana tuh? Heuh, atuh pate nginum heula.
Haus. Itu satik deui. Tos. Capek-capek. Entos paten tos. Ih, Tos barat. foto yang gimana? Kayak gitu. Tetap lamun aya kata ambyar. Entos paten tos ya fotona ieu. Jadi izinan lah intina nama gitu. Iya fotona ya paten. Ini Roman? Heeh. Kalau di lamun keur mancing kan. Itu keur Putih. Bersih kayak Setuju Nah. pasti iya setuju. Lumayan ya. si Sarkil. Maksudnya mah jangan anu kieu mah gitu maksudnya. Bisa kok neanganana gitu. Cepat aja. Iya, si Cing, Nah. si Sarkil. Ai bagian kieu mah si Sarkil padahal aing apal. Naon ngaranna teh kriteria si Sarkil. Iya. Awalna teh hideung, pendek, gitu. Kawas sijah. Tapi ai bagian giliran ambyar kieu. Asa Mantap. tanya. Iya mah. Tahun ieu jeung bab majikan Pak Ete. Dibandingkan Kene nu mana? Oh, jauh. Jauh. Iya mah. Oh. Rambut bagus. Putih. Oke. Mm-mm. Iya. Jadi meyakinkan lah gitu. Juga na, ieu lamun ngaranna teh naon? Itu keur tambah jeung si Sarkil. Aduh. Ti aing pamajikan aing Heeh. jeung hayam jago bisa meureun. Plus si Ijah lah meureun. Berarti mah heran kena iya. Atunya heran dibandingkeun jeung pamajikan aing jauh. Pamajikan aing mah begang. Tapi ieu mah begangnya lebih kieu. Man, Lamun dibawa ka imah. tah lamun ieu. Iya. Maksudna kieu, Priel. Kan ke lamun dipake ku urang jadi ngaranna teh kumaha? Duh, Pak RT, pamajikanana baru jeung cicing. Pamajikanana baru. Kan bagi RT mah wibawaan aduh naik gitu. Ya. Ih, cicing. Iya, dibanding mah jauh lah di pemajikan. Setuju? Deh. Mah, Setuju Mas Dio. astagfirullahaladzim. Ih, mah, henteu, mah. Mbak, henteu. Kieu mah si Roman. Si Roman. Ieu mah. Ya, ieu mah. Bilang nikah Si Roman, ieu mah. Si Roman jiga itu ini. Cenah bade nikah Ini. Hah? Dan lan gitu. Naon deui? Ini. Kayak ketemuan aja jam Ente 8. mamah tetep di mata abi mah mamah teh. Aduh, cicing, anu terbaik. Aduh, teuing cantik. Itu mah si Roman. Si Roman itu mah. Iya, si Roman. Itu. Itu mamah wungkul terbaik mah, ya. Kenwe tadi tuh kayak teman bisa dilanjutkan bisa quitting bisa isik diberi ladang usaha ge meureun lamun leuwih gede si Sarkil marena erek manayan konten amyar leuwih gede ieu na bikeun disogok lah. Paingnya ih si bayawat nanti dong di. Oh nih ya. Bayawat. Iya tadi apa? Ngalah ieu kieu aing jang bar beuteung. Beli eta sia dina tun batur. Ya aing teh jang ieu kieu jang barang hakan ngaran. Pantes maneh mah ngalahan kitu. Coba dengeun di mah kieu. Dong geus bebeja ieu tadi dia aing kasih enting geus bebeja. Pantes. Sia tukang kiri dit nagih ka manehnya. Maneh berarti boga hutang eta. Heh? Gelas aing kieu. Cukup gelas. Dua siki padahal mah Iya. ieu. Ieu. Maneh aya duit tuh.
Hayang lah. Di, hayang lah. Gitu. Dulu cina. Hayang si hayang juga bener. Erek. Hah? Ah, si Ija. Kebeneran ya aing tadi. Mana anu kamari kita dibayar? Atuh kira kada 2000 deui padahal mah aing ge utang teh. Bayar atuh. Ai boga hutang mau Ya, bayar. kewe di imah heuh. Balik ngomong Ya. di sarkil. Ya. Mata lamun iya yang begitu. Udah balik cubuk sabak dan aing boga wudu seteh. Ih, Mata kan lebih kayak erek moal. Ya, Jadi dan- mana minimal boga jang bayar hutang. 2000 deui lain utang teh nya. Bayar, atuh bayar. Boga duit teh. Encan kitu. Acan utang ih. Tuh. Sabaraha deui dadang? Masalah teh Mas Rebu deui Tuh, mah salah. ngajuk hutang mana ya? 200 kilo, 15 Eh, ribu. lamun maneh perjanjian daek mah jeung aing Heeh, erek. geus geus. Erek. 15 ribu. Geus, 15 ribu gampang. jadi 17 ribunya. Heeh. Heeh. Geus gampang ke ku aing dibayar. Gampang asal sia daek. Heeh, geus jadi. Dadang angkat di si sarkilnya 17 Geus ribu. kurang kayaknya, kurang ke lah pokoknya mah dibayar nya. Temen teh pokoknya mah. Heeh. Tos isa ka imah. Heeh. Tos isa ka imah. Aya sepan ieu, sepan sampe. Urang ka ditu nya. Terus baliknya. Ya, ulah loba bijak RT genep sih nya, urang boga utang. Assalamualaikum, nya. Waalaikumsalam. Yuk. Dadang nyangkengnya dadang. Mata sia aya jeung mayar hutang asal sia daek. Naon itu naon? Sudah jadi. Ah sama ek geun nya aing di jalan ieu foto model. Karaoke. Dengekeun heula. Diwadahkeun sia mah aing diwadahkeun sih nya aing mah. Aya di wadah. Gampang, ringan digawena ge. Emang ke di jantung bal aing ke di jantung bal. Dengekeun heula. Jadi siluman deui aing. Disebut jadi siluman ieu sama. Ieu dengekeun. Cuangin konten. Konten naon? Usip. Nah, ke aing jadi parabna deh. Aing. Parabna aing. Dengekeun. Nyeun konten usip. Kan ayeuna keur viral heuh. Nyeun konten usip anu ku awewe. Nah, aing sebagai naon depan? Aing basian usip. Wah, aing ngusupna. Ngusup mah akil aing mah kusuku kieu ngusupna ge bisa. Ngusup heuh. Ngusup, geus. Kudu rada kitu. Daek teh. Ya minimal ada bubur kan. Baik. Aing tambahan susuna jadi 3 gitu. Bisa. Hah, jadi 3 Geus susuna. pokona mah uang yen si asal daek. Siap teu? Hah? Kira aing pikir-pikir heula euy. Lain ipu. Tapi asup TV aing. Asup Di kamera gitu. heeh. Di kamera ku aing ke di kamera. Berarti aing kudu geulis berarti. Oh, ya. Dapur nun dudukan seperti ini mau waras. Tak kumaha maneh erek siap moal. Geus pokona orang ulah Aing be bijak ke Sintoy teh nya. Sintoy keur di sawah euy aing teh. ulah bebeja tuh. Siomanya beja. Geus pokona masih nyebut erek jeung moal sakitu unggul. Pokona engke urang ek. Tapi kan aing ke kaharupna aing juga kumaha. Tenar. Benar. Eh, Asup TV ya teh yakin. Pokona maneh tenar insyaallah ke kareupna. Maneh tinggal nyebutna erek moal sakitu. Deui ieu kayak nanti mau dijeduk-jedukeun kana batu. Moal. Mah, anu ngusep pungkulnya. Ngusep pungkul terus Geus ngusep unggul ku aing di kamera Oh. sia. Asup kana TV. aing jadi apa nya lain. Lain. Ngusep di mana? Biasa we di walungan biasa eta di dinya. Da urang teu butuh walungan anu penting butuh ieu na. Laporan ke RT teh? Laporan ke RT teh? Henteu. Teu kudu. Kudu. Siap teu? Hah? Dibayar sabaraha aing? Alah, gampang. Sabaraha ah? Aing mah gampang-gampang. Pokoknya mah gampang. Oh. Badak, Siapa tuh? Aing kira ayeuna. kek burit. Burit. Pokoknya sekitar jam 3 siap. Jam 3 Baju mah ieu geus punya. geus bae. Ya, ya, Pak, ya. Bae. Deui halus teh batur mah teu narempun teh ti Itali baju aing teh. Geus percaya ke mana? Ya. Siap teu? Heeh, siap. Oke. Maka timbal ulah. Ulah. Ulah, lepet? Ti aing. Aya lepet. Aya. Nah, siap. Pokoknya masalah bekal itu urang tanggung jawab. Maneh mah tinggal nyebut daek na unggul. Yang geus atuh ke aing nyusulnya. BBJ eta cengek ngalah kasih etin sia. Enggeus. Dicarekan. Urang tiala. Siap. Urang ek siap-siap ya. Kita tinggal tungguan we di tempat biasa. Hah? Tungguan di tempat biasa. Saha? Mana? Ku urang tungguan di tempat biasa di situ. Oh, heeh. Hah? Iraha. Oke. Oke. Hah? Ka mana? Sia. Nungguhna di mana? Ke di tempat biasa. Heeh. Di gua pokoknya di situ. Urang bisa ngadawan di situ pokoknya. Heeh. BBJ eta mana? Iraha. Oke. Ayo. Kieu, di tempat biasa teh ya. Heeh. Ya, siap. Ya. Ayo. Ulah bebeja ka Sintoy. Ulah. Oh iya, siap. Kieu. Tempat biasa. Heeh. Bentar cengik.
Gayana. Gimana? Kurang Gayana gimana? sing halus. Kayak gini. Coba komentar. Hai guys. Masih jumpa dengan saya. Di dia orang salah ngaranna atuh. Hah? Di dia salah ngaranna orang. Mete. Itu gula tuh, kami juga naik terang. Belah mana kita belah Yo, mana? kayak pilih lah ya. Tuh kelas perang-perang ya. Belah video. Kita tuh Inggris, kata Inggris. Ya, bisi hidung atau. Mau. Iya. Awas. Kan dia. Itu. Wih, Dongkok. cicing. Kolot heula. Budak heula nu can berpengalaman. Budak heula. Cih. Wing heula, wing. Cicing budak. Budak Kelagian budak sia bisa nembongkeun nu kararitu. budak can berpengalaman. Sia boga tanu kieu ngabejaan teh kali-kali ka RT teh lain. Anu goreng ieu mantep ieu. Herang ieu mah. Itu tuh tempat tuh si Sargel tuh. Dengan merah tuh. Sisa ieu bener urang mana ieu boga nu kieu ieu. Igana bisa lah. Kenalan heuh. Tapi awewena can malik euy, can ketepo beungeutna. Tapi ai si putih-putih nama udah kelihatan. Tuh bawahnya lihat. Tuh. Oh. Baik. Tuh tinggali lihat. Mana iya? Itu. Nanya pajem oh. Bias bodak lama bias. Iya kumaha ieu. Aduh. Sia mah bagian nu kieu mah hanger. Maaf Pak Teh, maaf. Maaf Pak Teh, maaf. Wish. Aduh. Bocah lagi apa ya? Aneh sing rampok dah. RT ku, kalau si Roman kun ya. Kira apa bocahku? Tak samperin. Bener-bener aku bocah ya. Teh kayak bocah cilik kok. Wis sore, ada ngapain mandinya? Uduh. Tuh, tembok Pak Teh. Ya. Hah? Bidadari.
Tuh, orang. Tis. Kunti bidadari nih. Jangan gandeng. Tuh, jangan gandeng sana. Apa yang dia apa? Ya kadia, malik na kadia. Bidadari naga di dia. Jangan gandeng. Itu tuh bidadari tuh. Mata nak dia. Kunti bidadari nih. Sarkio. Syuting. Hah? Sarkio syuting Amya. Saha? Akil. Akil. Lagi syuting Amyar. Hah? Sarkil lagi syuting Amyar. Sarkil. Ayo awewehan. Ada ceweknya. Mang aya awewen bidadari Thailand awewe lain laki. Lain si Sarkil tuh. Tong daga deng tong. Di dia. Kadia. Kelewat goblok. Oh. Sarkil. Agus. Gayana. Gayana sing halus. Kayak gini. Coba komentar. Hai guys. Hai guys. Masih jumpa dengan saya. Di dia uang sangaran apa? Hah? Di dia sangaran orang. Put- Keren Roija. Putri Bayawa kue. Ya. Dengan saya Putri Bayawa. Dalam aja. Masih ulang kita carana. Mancing. Gebiar. Gebiar. Mancing gebiar. Nah, jangan lupa tonton terus channel. Saat tadi saya terang teh Bang Jakil channel Bang Jakil. Bang Jakil aja. Bang Jakil. Hai, jumpa lagi dengan saya Bang. Maunya aing ija aja di Bang Jakil. Maksud channel Bang Jakil. Berikan dirinya. Heeh. Hai. Jumpa lagi bersama saya Putri Bayawat di acara musik Bang Jakil. Pete. Apa? Itu. Aing geus capek-capek ka dieu. Itu nu ngusupna awewe tempo. Itu mah mending depak. Mending depak. Iguana, Si Bayawak itu mah. iguana itu mah. Iguana saha aku? Si Bayawak. Si Ija itu. Iguana. Siapa garoblog? Pamajikan aing diintip. Bayawak. Tegablek pikiran siapa? Anak intip si Ija mah datang ka maing. Jam 10 peting si Ija mandi. Pamajikan aing diarintip sih mah. Aduh, Kasus. jauh-jauh. Iko kurabine kita tuh itu semuanya pamajikan aing itu teh. Si Ija. Itu Astagfirullahaladzim. Iku si Nggak bohong nanya. Apa maningko? Atuh ya atuh. Kela. Aku ya. Malu-maluin kita baik siraku. Ayo balik. pemajikan analita. Iraku maning teh. Iraku. Itu ajak balik. Ija ayo balik. Nonggeng. Sanu ke gorowo. Iguana. Ija ayo balik Ija. Salaki aing sakit. Mana? Itu. Sakit sia ka dieu. Hah? Nyawa. Di bejaan ku saya. Nyao. Urang sih tadi ngomong aja si Jabri. Sudah heueuh ceng Mbak. Sia si Jabri si Roman saya mah purunyus ngomong nage. Aing ke tadi nama ngajak si Jabri gitu. Iya Kan engke aing sensasi. bakal dicarakan deui ke penting ku si ku si Entoy. Itu. Aduh, Aji si gajeng si RT. Si Roman cek ge. bentar ayah, bentar ini Pas lagi nonggeng. uang. Roman kira Iguana.
Ija, ya balik Ija. Ke, uang pedelang ke. Ambiar belemen ieu mah. Kapan di ayeuna mah? Berarti si Sakil bohong. Jauh. Mau nggak bobodo sia mah. Jeung si Jabrik di aduh aing. Nyebutkeun geulis alus. Aing juga bayawa kitu. Dah heuh gitu. Urang teu nyaho naon heueuh. Embung maneh ku Hah? ngomong ke kasalaki urang. Lain lah aing embung lieur jeung salaki maneh mah. Tanggung jawab namanya. Nya, ya, pokona dengekeun. Kumaneh bereskeun nya. Paman. Si Jabrik sia mengadengekeun si Jabrikna kumaha gitu. Dah si Jabrik mah kitu bener. Aing bayawa kitu najis teuing. Hanas mah aing parasea jeung pamajikan. Aing masalah pemajikan malah Sugan itu teh, mah masalah oh. Pak RT da lain masalah. Demplon. Geulis. Alah, teuing nu kitu. Belemen nu kitu mah. Enggak level. Mancing Hayu, hayu, ambiar. Kibang. Hayu. Tuh butuh ge hantu. Ih. Ayo. Pak RT. Roman. Hei. Mau kemana? Hei. Mau kemana? Balik. Tuh. Kok marah-marah gitu? Nggak jelas deh. Jangan-jangan ngintip aku lagi ya tadi. Jangan mati kepala lu pisan. Salaki aing deh. Pokoknya ninggalkeun. Nya. Sok amuk-amukan teh jelas bukan salaki teh.